Aduh. Aing. Duh aing kieu ya jelema keur murag lope mah panas bae ya. Asa adem bae ya bumi. Aduh, ampun. Amin, gira ngalacai di dapur ucai ember-ember acan. Oh, Giraan di tita ku kolot ulah sebul-sebul teuin. aing ku aya bae. Ulap amat aing lah. Ngalacai ke deui sore. Tip carangan bae kucing ke. Tasya, nona yang bandang meureun, main kucing bae. Tip, emang sia kitu bae, nek ajomblo bae seumur-umur. Atuh moal kayak boga kabogo aing min. Ndak kira tuh, aing mah geus bawa ka Bogoh, sama jomblo kene bae. Teu bosan maneh. Kaneng sia min, kamari si Mumu nerima sia ge padahal mah kapaksa eta. Di, kula mau stretch ya. Si Mumun nerimain karena saking lopena ka aing. Teu percaya aing mah, buktikeun heula ka aing lamun bener-bener si Mumu bogoh ka sia. Oke, hang bukti naon sia? Atuh buktikeun lah ku sia, cium si Mumu, lamun daekeun berarti bener bogoh ka sia. Tapi lamun teu daekeun berarti kapaksa eta nerima sia kamari. Aduh, letik tip kos gitu mah. Awewe mana sih numbung dicium ku bibir seksi aing? Najis aing, seksi cenah bibir segera-gera sawah ge. Seksi di mana meureun? Neken aja, jelekeun beng. Tema ku aing beb aing diletakan di hareupeun sia. Ape kakelek-kelekna supaya sia nyela aing kutak ketak teh ya. Tasya, nan batur permen meureun di lamotan. Maaf. Aduh. Momo, kunaon sih? Itu tuh budak leutik tadi sepedahan nyepet aing. Aish, parah tuh budaknya. Coba ya udah kena aing suka aing nyeri. Wah, haram jada si Benjo. Benjo, temandang amat sia. Sia nyameureun si Mumu ka Bogoh aing. Men, kedeng heula, sia ulah salah paham. Alah, ndek ngomong naon sia. Geus mabur di itu, dicium kuru wae. Jelas ya. Naon sih Min datang-datang ngamarahan. Mo, kumata marana nela ka Bogoh sorangan memesraan jeung batur. Sia masalah paham. Salah paham naon? Si Benjo tadi niat nolongan aing. Tuh suka aing nyeri keserempet sepeda ku budak leutik ke sepedahan. Oh. Ampura tuh, Beb. Aing teh nyaho, ju nyeri kene teh suku sia. Nyeri, kayaknya pateuh ieu suku aing. Aduh, geus ke ku aing diurut. Emang sia bisa ngurut? Bisalah. Ayo urang nengan tempat yukna. Rep-rep ka sia. Naon sih? Ka dieu balagus ya, aya nyolonong bae kos teh palin. Sulap yang gue mah gabung inisiatif, bisa katularan jadi jomblo sabun deui. Tasya, ngomong napi-nekeun amat sia. Sia ge jomblo sabun kene. Aing mah keur proses, Tip. Moal kebal ge pensiun yang mau jadi jomblo sabun. Alah, dikerieu ngomong kitu bae. Buktina sia pari jomblo kene. Tenang be. Geus moal mungkin sisi padaekeun ka sia. Jelema goreng patut kitu. Emang yang goreng jasa gitu? Lain goreng-goreng deui, tapi renyap kos tipis sia saguludug. Eta sia, pula mosret aing ngomong. Geus lah, pinekeun sia mah. Emang bener, makanya jual tak ginjal. Belikin rinso, seseh tak banget. Anjada sia. Dia ku aing urut sukuna, Beb. Emang saya serius bisa ngurut? Bisa, geus dieukeun sukuna. Kalaunan ya. Hooh, tenang, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, dek naon eta mah keciduh kitu. Atuh ndek ngurut, Beb. Ame ieu leueur. Embung aing garila piraku mah keciduh. Asal cager, Be. Dek cager kumaha nu aya buduk suku aing mah keciduh sia mah. Eta sia nan ciduh aing ciduh beracun. Anang beracun ciduh sia mah kok ciduh retaneuh. Pura eta mah ngaranna lain ciduh. Soro bae. Ai si Amin ka mana ieu? Ditita ku kolot kalah mabur, haram jadah ditita ku kolot ku hararese. Amin. Aduh, kumanya. Dah, aku ini kieu bae. Mumu jeung si Amin geus jadian deui. Ai aing jeung si Sipa. Dah apa jadiana? Kamu bisa salib deui ku batur.
Hai, rodok. Kunaon sia? Kos nu keur bingungan amat ka dalam nak. Oh, Jo, aing keur bingung ya. Bingung kunaon sia? Kieu, Jo. Pancen nyaho meureun aing boga ka si Sipa. Heeh, terus Aing hayang nembak manehna, tapi aing bingung ngomongna kudu kumaha nya. ai, kos kitu doang ge kudu bingung. Eleh, saya mau kos heuleuh cau. Oh, Jo, kumaha ge? Maklum lah, kebaltin ngejomblo pan. Udah aing mikir lah. Gas, kibek wari mah anggap bae aing sisi ya. Jadi saya coba tembak aing. Ih, si Sipana sia. Si Sipa mah langsing, henteu baru kitu ku sia. Dineken amat sia. Pan ieu mah jeung percobaan doang meureun. Ame sia teu kaku, engke lamun nembak si Sipa. Oke. Aya baju awewe tuh nyampai. Aing dek make baju heula, ame sia kos beneran mun keur nembak awena. Hah? Oh, bener Jo. Ame lebih menjiwai ka aingna. Gran. Nih, minjem baju ya. Nuhun. Jo eta suku sia moal jadi diurut. Moal, geus teu rada nyeri ayeuna mah. Nya gila, mah nya ngurut sama kecidu. Sia mah kacidu ka Bogo ge kudu bae gila. Atuh gila min, di mana ge ngurut mah make minyak lain make kecidu. Lah sia mah teu bogoh meureun ka aing. Di, naon hubunganna teu nyambung amat. Pancana ge awewe nu bener-bener bogoh mah moal aya gila-gilaan gitu, Beb. Ulah-ulah kaciduna. Kacai kiih na ge daek diinum, Beb. Nu bener-bener lope mah. Ih, eta mah awewe lain bogoh tapi awewe edan. Lain edan, justru eta mah awewe nu saking lopena ka lalakina. Amit-amit ogah aing. Berarti sia mah teu bogoh meureun nya ka aing. Min, lamun aing teu bogoh ka sia nek naon sia nembak wae diterima. Beusina kapaksa. Henteu min, jujur aing bogoh ka sia, teu bogoh-bogoh kunaon meureun bisa bogoh ka sia. Beneran serius. Ya. Eta sia, aduh, geus teu kawawa. Pas ngadenge sia nyebut ka aing tayang. Hate aing asa ngajot bae, aduh, ripuh. Geus bek, Dura. Tuduh poin bae nembakna. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siap, Jo. Sip. Subek nek ngomong serius, jeung jujur ka Sipa. Rek ngomong naon, Bek? Kieu Sip. Sebenarnya ti sabrang Subek manggi Sipa, Subek mah geus langsung teu kawawa bogoh ka Sipa. Nah, apa sih, Bek? Beneran Sip. Sumpah be, daek katimpa kalapa semanggar Subek mah, teu bohong. Kira-kira Sipa daek teu jadi ka bogoh Subek? Kumaha nya? Aduh. Kok sama nyiwit sih, Bek? Geran gak jawabna. Oh, daek itu jadi ka bogoh Subek. Sabar. Oh, siapa daek jadi kebogo subek. Beneran Sip? Asik, yes, sisa. I love you, bro. Woi, sih, subek. Senengan sih. Woi, sing aringet sia. Aduh, parah sia teh nyangka aing duan sia homo. Nyaho, subek mah jemaah edan tip. Mesti waras mana nama? Hampura Jo. Aing terlalu kebawakeun suasana. Hampura sia. Menebu comberan eta sungut. Dibejakeun ku ka PRT. Sia duaan ka pergok keur mesum ti dia. Sama salah paham, Tip. Nyaho, aku salah paham bae sia mah. Ulah bebeja ke tip. Pan eta PRT kakak aing isin aingna. Bejakeun bae tuh mah jelema geus kieu mah. Ieu nu sok rusak lembur ge. Ulah bebeja ke tip. Aing boga duit ya. Mending urang ngopi yuk. Oke, berangkat. Wait. Beb, Aisyah bener bogoh ka aing mah coba aing minta bukti ya, ame aing lebih yakin. Bukti. Minta bukti naon sia? Ulah macam-macam. Minta bukti, tapi aing ge moal macam-macam sih. Aing mah cuma minta hayang dicium doang ku sia. Bung aing. Tuh kan, sama berarti teu bogoh meureun ka aing. Kok gitu sih, Min? Pan aing geus ngomong aing nerima sia karena aing bogoh. Alah, pira aku jelema bogoh si Tita nyium doang embong. Emang mun awe bogoh ka lalaki eta awe kudu daki cium. Atuh heula, apa aing percaya. Geus kieu bae, mun siambung nyium aing mah, aing bae ka jeung nyium sia. Di, sarua bae atuh. Geus cicing tenang, dicium ku aing ge moal borok ya.
Ya, dulu ge. Tuh si lu jauh. Eta sia, adik landa budak. Wah, dek nyium si Mumu eta mah si Amin. Dek nyium si Mumu apa dek ngegel? Di sini dek ngegel doang aing mah. Jangan di situ katanya dia. Wah, itu jelemana. Kenaon eta nya mani monyong-monyong kitu bibirna. Eta sia. Nek naon sia susar sosor kitu. Emak. Karena ge bobogohan geus beberanian susar sosor ka sucurut. Geus ayeuna urang mah balik tinggalkeun si Amin mah. Heuh, Mak. Geus teh gara ngalecai ka ditu, asa koe mun teu ngalecai mau beredar ku mah. Udah ngartikeun boga emak. Cium ya ende, cium. Ganeng sia aku bahagia nu lain kos kieu. Boga bibir kos lentak ke boga ku hangjum awewe. Yo, nyumbang kong sama Min cocok nah. Pakon ge mau deket. Ada sia. Aduh.